rerencangan bade ngadamel kadaharan khas Sunda nyaeta sorabi. Bahan-bahan sorabi nyaeta tepung beas, kalapa, gula, sareng cai. Sadayana bahan dihijikeun teras dikocek atanapi diaduk. Pamitos dicampur rata, kantung dicetak. Tutupan sana ke tanah sok. Oh, sana tutup na yo, dicapit. Ini simpan dulu. Nah, capit lagi ya. Sok sana tarik, capit. Capit. Oh, jadi tarik. Sila kali mau apa Ustaz? Nah. Oh, beraweran. Beraweran. Belah dia anak geraya. Itu panas, cana itu nanu panas. Itak nanti hiji deui eta.